deui medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia sapasang panon kirajang anu semumun corong teu beda ti mata meong harita katingali buburi lengan. Si Konceleng lamun kitu mah kudu dipodaran ku dewek gantini. Dewek moal bisa ngantep kana ieu panghinaan. Malah sanajan teu dipenta. Geus jadi kawajiban dewek pikeun malas ka nyeri ka mangkluk anu ngaran si Konceleng. Di mana tah matuhna si Konceleng teh, ha? Di mana ayeuna teh? Ha? Di mana? Numutkeun katerangan anu bisa dipercaya Ki Guru. Si Konceleng cicing di pepuhu lembur Wangun Sari nu katelaki Japur. Jadi urang memang kudu indi teh kadinya kesan males ka nyeri sakaligus entong dibere de ampun parenan jiwana kitu Ki Guru. Kirajang jago kolot anu masih kene beunang kabobodo teh katingali rutret ngebagi paneutupna ka Dewi Gantini jeung Jaka Samboja. Telila terus nyarita deui. Dewek jadi bener-bener penasaran. Hayang ngajajal kana kahebatan eta mangkluk anu ngaran si Konceleng. Penasaran teh. Kagarang ayeuna aya jalema nu wani ngacampa ka dewek. Sokomo ieu jago anu ajar makalangan. Mane jeung si Konceleng aya pasoalan naon atuh? Pangna nepikeun ka bentrok kakuatan samodel kitu teh kan gini. Kawilang pasoalan. Dudu masar tina kasombongan si Konceleng be eta mah Ki Guru. Di mana asal nama kieu ya nu jadi adi teh nyatana ieu Jaka Samboja dipegat di tengah jalan langsung diajak ijen jajaten tah Jaka Samboja kasoran terus lompat tapi di udan rek diala jiwana taku si Konceleng teh anu akhirna kapanggih ku abdi nepikeun ka dana tarung. Tapi nya kitu. Saperti anu dicaritakeun ku abdi tadi, pangarti si Konceleng lain bantrak-bantrakeun. Bener geblang tah mangkluk teh. Teu boga pola. Pupuguh make jeung ngajak tarung ka jalma anu teu boga pasoalan naon-naon. Sugana ari burung mata jelema gelo mun nanjung burung da budak teh.
Nurutkeun katerangan ti jalma anu sejen mah si konseleng memang kitu kelakuanana. Sabab manehna boga maksud hayang mah kalangan di alam kajawaraan. Malah rek ngajajal cenah sakabeh jago. Boh jago ngora atau jago kolot pisan ki. Matak pantes upama henteu ngajenan kaki guru. Komo deui ka abdi. Dewek jadi hayang geura isukan kan gini. Pokona mah poe isu urang tinggalkeun ieu alas jurusju. Tepungkeun dewek jeung anu ngaran si konceleng ha. Bisa saak sia dewek awakna wani-wani ngahudangkeun macan anu keur molar musik-musik ulah mandi jadah teh sia. Kirajang bener-bener kahudang amarahna. Dewi Gantini jeung Jaka Samboja seuri jero hatena. Sabab naon anu dimaksud ku maranehna duaan tetela bisa laksana. Kadenge Dewi Gantini cumarita deui. Jadi Ki Guru poe isuk reng ninggalkeun ieu patempatan pikeun ngawarah si konseling. Benar Dewi Gantini benar. Dewek hayang nyaho panasaran lamun henteu nepikeun ka dijajal teh panasaran. Piraku dewek anu geus lila makalangan tur tacan ngarasaan kasoran make guru eleh ku jago kamari sore paduli teuing si konceleng luhur ilmu luhur panemu bisa ngapung luhur terus kapak mega dewek boga cara pikeun ngalumpuheunana. Kirajang katingali paromana ngagambarkeun kaayaan hate anu bener-bener panasaran. Hayang ngajajal kana pangartina si konceleng. Ya nuhun be atuh ari kitu mah Ki Guru. Sabab upama henteu ditindak tangtu ngaran Ki Guru bakal leungit ajeun kumarakna. Anu sok padahal abi terang taya jago anu teu hormat ka Ki Guru. Tapi si konceleng memang benar-benar kurang ajar taki. Tos, boy. Mending sarekeun ayeuna mah Gantini. Isuk-isuk keneh urang indit ninggalkeun alas curucuk. Ajarkeun dewek ka tempat si konceleng. Bajongan ku maneh duaan. Kumaha ketak jeung tindakan dewek dina mangsa nindak mangkruk anu ngaran si konceleng. Lamun teu modal, modal disebut dewek yo. Anu sok biasa ngarajang awak ciluma. Modal disebut dewek. Kirajang boga kayakinan dina hatena. Sanajan si konceleng sakumaha hebatna oge geus tangtu moal bisa mapakan kana pangartina. Sabab masih kene loba ilmu-ilmu simpenan Kirajang anu memang tacan katurunkeun ka Dewi Gantini. Jaka Samboja geus ningali sikep sarta ngadenge caritaan Kirajang kitu mah harita jadi wani deui ngomong. Pokona mah usahakeun nepikeun ka ngalayang jiwana Ki Guru. Jelema seperti si konceleng upama diantapkeun tangtu bakal ngunghak cautak. Teu mustahil upama manehna nguar-nguar ka jalma loba. Yan muridna Kirajang teh eueuhna naonan. Buktina eleh kukuring. Pasti kana kituna tah si konceleng omonganna teh. Kirajang neuteub seukeut ka Dewi Gantini terus nyarita deui. Nuwada. Lamun urusan jeung si konceleng geus beres. Maneh kudu bisa nyeleuman deui ilmu dewek anu sejena Gantini.
ulah waka-wadi lunta upama tacan bisa nyangking sakabeh ilmu dewek. Sing percaya upama maneh geus bisa neuleman sakabeh ilmu dewek, mangka maneh bakal jadi jawara wanita anu jago tanpa tanding. Malah aya moal aya anu bisa mapakan kana pangarti maneh. Kardi. Dewi Gantini ungeuk bari terus nembalan. Abdi bakal nurut kana naon anu nembe dilisankeun ku Ki Guru. Ari sabab karasa ayeuna mah eleh jajaten teh lain ngan ukur nyeri awak anu keuna ku panarajang lawa. Tapi anu leuwih nyeri mah nyatana kaayaan di celah teh. Kitu tah Ki Guru. Muata. Geus be ayeuna mah saekeun kaina. Bae juaan kudu leureuh. Sasatna geus nyorang lampah adu jauh yeuleuh ka dieu teh. Acan ngisukan nganterkeun dewe ka tempat si konseng. Tos ayeuna mah sok. Sarekeun leureun kaina Gantini oge Samboja. Ki Rajang nitah leureuh ka Dewi Gantini jeung Jaka Samboja. Penting eta duanana asa ngemplong hatena. Malah geus kabayang ku pikiran Dewi Gantini jeung Jaka Samboja kaayaan si konsleng anu kalabakan akhirna ngalungsar jadi banusan. Mangsa adu hareupan ijen jajaten jeung Ki Rajang anu jadi burukna. Waktu terus lumaku wan Cipeuting ngalimpudan alam jajab insan anu ngambah ka alam impian masing-masing. Wargi Dahlia dina poe isukna di lembur Wangunsari. Ki Jabur bener-bener asa ngimpi sabab kedatangan ku tilu awewe anu saurang mah geus aya umuran nu memang taya lian ti wangsi. Sedengkeun anu duaan deui mah kawilang wanoja anu taya lian ti Nyi Nolis anu jadi anakna jeung Nyi Era. Ki Jabur bener-bener bungah anu lain dikieuna. Nyi Nolis langsung ngarangkul nu jadi bapakna bari nyarita dumareuda. Abdi salamet Abah. Ari madawi teh moal tiasa tepung deui saperti kieu. Ya Abdi Abah. Nyi Nolis cirik bedah cipanona. Ki Jabur ngusapan buuk anakna bari nyarita halon. Syukur hidup geningan balik. Kalawan salamat. Nuhun Gusti nu Maha Agung. Pun anak tetela gening salamet. Nuhun alhamdulillah. Ari sugan teh sugan ama urang teh moal bisa tepung deui. Nyai syukur guys, syukur anak ama guys. Lila oge duanana silih lubarkeun rasa kasono. Sangeusna kitu terus Nyi Nolis ngawanohkeun Wangsih jeung Erah kanu jadi bapakna.
Malah nyinolis mairan opieun sagala rupa. Nu pikeun nyinolis mah wangsi kawilang gede jasa na pikeun dirina. Lain bae geus mampu nyadarkeun jiwa na anu meh peunggas hareupan, tapi leuwih na ti eta manehna ngarasa kahutangan budi lantaran wangsih anu geus ngajejeran nepikeun ka akhirna tepi ka eta patempatan. Sanggeus pancakaki silih bagiakeun sakumaha mistina. Terus opatanana uplek ngalobrol. Ki Jabur anu harita kadenge cumarita. Kula bener-bener ngarasa bunga anu taya papadana ieu teh. Anu upama anu kagunturan madu kaurugan menyan bodas. Komo bieu nguping tipun anak. Yen nyai teh biangna jangkon celeng. Duh, kula teh bat susah ngagambarkeunana ieu rasa kabunga. Wangsih oge memang kaentepan ku rasa bunga anu lain di kieuna. Pang-pang nama geus henteu sabar hayang geragok panggih tepung lawung jeung anu jadi anakna. Teu lila wangsih terus tumanya ngeunaan si konsleng anu jadi anakna. Dupi pun anak ayeuna nuju ka mana Ki Jabur? Betos teu kuat kuring mah ieu ku kasono. Hayang gerapa tepung jeung pun anak. Nyinolis oge mairan caritaan tumanya kanu jadi bapakna. Muhun. Kamana ri Kang Konceleng ama? Bet ente katingali geuningan. Ya eta. Pogo ama oge masih kene nganti-nganti ieu teh kadatangan Jang Konsleng Nyai. Sabab inyana teh maluruh diri hidup. Iya neangan Nyai. Sabab memang ngarasa tanggung jawab cenah kana kasalamatan diri hidup. Lumatak Jang Konsleng oge indit neangan hidup. Kan ku perasaan ama. Ya mah ku perasaan ama. Engke oge meureunna datang ada ka dieu. Nyaan. Kudu sangka urang bisa riung mumpulung deui Nyai. Nyinolis kadenge cumarita deui ditujukeun ka Ki Jabur nu jadi bapakna. Memang abdi oge kitu. Teu nyangki abdi bakal salamet deui dugi ka dieu ama. Ari margi abdi oge anu sanesna. Tos beungas harapan pamohalan bisa ngaloloskeun diri sasatna aya di tempat anu kawilang asing tur jauh ka ditu ka dieu. Ungsaena be aya mawangsi anu ngajeceran upami teu aya mah. Ya upami teu aya mawangsi duka kumaha nasib abdi teh amah. Ki Jabur narik napas panjang terus kedal deui lisan. Umatak amat teh nganuhunkeun sakali deui ieu teh ka Nyai Wangsi. Bet abot nuhun, abot nanggung, abot narimakeunana. Susah ngagambarkeunana kulisan rasa kabunga dina waktu ayeuna.
Ke. Ari hidup teh kumaha ieu teh mimiti nanyai. Cik. Ama bet hayang nyaho kana lalakon nu karandapan ku hidup. Nyinolis tadi nama rek balaka satara basna ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Kaasup kajadian dirina anu disungsi ku Jajaka ngaranna Jumena. Anu malah pangheulana nyulik dirina. Tapi nyinolis boga tinimbangan sejen sigana mah. Harita ngeunaan kajadian anu sifatna pribadi antara dirina anu disungsi ku Jumena mah henteu dicaritakeun. Anu ukur nyebutkeun diculik ku Jajaka ngaranna Jumena. Anu saterusna dibawa ku Jajaka anu ngaran Jaka Samboja ka Pasir Raja. Sarta patepung jeung Wangsi. Akhirna bisa ngaloloskeun diri ti Pasir Raja dina kasempetan anu memang hade. Sabab anu ngawasa Pasir Raja keur patelak tarung ijen wewesen. Anu sajana mah kabeh ditetek taya anu kaliwat ku nyinolis teh. Ki Jabur katingali ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritaan nu jadi anakna dina waktu harita. Telila nyinolis terus mungkas guaran carita anana. Gitu ama lalakon anu karanapan ku dari abdi teh. Anu upami seug teu kabujeng aloloskeun diri mah. Abdi teh meureunan dibawa ka tatar seberang pikeun dijual ka saudagar bangir. Kaayaan anu tangtuna oge bakal ngahancurkeun lamaran kahirupan diri abdi. Ki Jabur narik napas panjang, asa longsong dadana. Geus kabayang ku Ki Jabur upama anakna nepikeun dibawa ka peuntas, sasatna jadi wanita panghibur, tada teuing meureunan nyeri peurihna. Lian ti kitu teh tangtu geus hamo bisa tepung lawung deui saperti ayeuna. Gitu ya baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Pun anak selamat. Ya eta nu kitunya. Kangaranan awewe deui. Tapi ngajualan wanoja. Berkawas di jalan usaha anu sejen. Ari ieu teh ieu Nyera kumaha deui pahangna diculik ku Jaka Samboja ka Pasir Raja teh. Ki Jabur ngareret ka Nyi Era anu tita tadi cicing tacan cumarita. Nyi Era males tetepan Ki Jabur bari ngawalon lelaunan. Nasib abdi oke sami Ki. Samalah abdi mah diculik teh dina wanci peuting. Malah ayeuna oge Kang Jarong duka kumaha kaayaanana anu tangtos be nuju milarian abdi panginten. Nah saha kitu teh namanya teh Jang Jarong saha eta teh. Bisa lakeun abdi Ki Jabur nu pasti be kana leungitunana teh pasti leungiteun. Tapi ayeuna mah tos tenang. Sareng ari ti dieu mah abdi oge apal jalan gesan mulang ka Pilemburan teh apal ti dieu abdi ge. Tos tenang abdi teh.
Tenang be heula atuh leureuk heula. Jadi wano janu rek dijual ka saudagar Bangir teh aya opatanana nya. Ari nu duaan deui ka mana ayeuna? Nyi Wangsi. Ki Jabur tumanya ka Wangsi, anu ditanya gancang ngajawab. Tos maruli deui ka lemburna masing-masing Ki Jabur. Margi nya kitu. Tiap anu diculik teh benten-benten lemburna. Ngan mudah-mudahan be atuh kejadian anu saperti kieu teh ulah karandapan deui ku urang. Dalah sanajan wanoja anu sejenna oge urang teu miharep kana ieu kejadian. Nanging kumaha atuh ieu teh nya? Ki Jabur neuteup antep ka Wangsi terus nyarita deui. Ya kumaha naon kitu nya. Basiga anu bingung geuningan. Ari cekula mah kieu kitu oge upamanya isapuk jeung anu bakal dilisankeun ku kula ayeuna. Nah kumaha kitu Ki Jabur? Ya yang konsleng teh pasti kana bakal datang na deui ka dieu. Sabab yang konsleng geus janji ka kula. Kitu ku kieu tangtu bakal datang deui mere warta ngeunaan Cindai. Jadi leuwih ade Nyi Wangsi tumetep be heula di dieu. Bari ngadadegoan kadatangan jang konsleng. Kitu ari ceuk jalan pikiran kula mah. Nya lain kitu Nyai. Ki Jabur ngareret ka Cinolis anu jadi anakna. Anu direret gancang ngarojong caritaan bapakna. Sami sareng jalan pikiran abdi amah. Memang mending kene ngantosan di dieu Mak Wangsi. Abdi gaduh keyakinan Kang konsleng tangtos mulih deui ka dieu. Margi antar Kang konsleng sareng keluarga di dieu teh tos henteu asa sareng jiga deui. Mak henteu kedah salempang. Kang konsleng pasti bakal ka dieu deui. Anu saterasna Mak Wangsi bakal patepang sareng Kang konsleng. Wangsi ngabagi paneutupna ka Cinolis jeung Ki Jabur. Anu sasatna pribumi di eta imah. Narik napas panjang terus kedalisan. Tapi hanya kal ieu teh waktosna rantos euleuh wargi. Manawi teh naon narik napas panjang tadi. Da geuning waktosna leres parantos teh nyekapan. Nih ganggarateun abdi mah. Tapi itu sawioskeun sing salobarnya urang hanca deui enjing. Urang lajengkeun deui enjing ieu jejer carios. Ayeuna mah urang tunda we heula nya. Keun ulah bosenan nya. Teu sawios da kumaha atuh. Waktos parantos teh kapan. Atuh sim kuring manu mancan tugas dina dinten ieu seja unyur pamit hatur nuhun kana sadaya paratosanana. Hapunten samudaya kalepatan sim kuring pun daden beri anu mancan tugas. Ngaturkeun bejeng kantun. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung go 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 goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios
Si Komceleng. Tong hilap ulah dugi kakantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.